Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wasalisu sareng ari anu katiluna min arkani salat anu tetep tina pirang-pirang rukun salat eta takbiratul ihram bisurutiha kalawan pirang-pirang syaratna itu takbiratul ihram. Wahia sarang ari itu surut eta iko nibakeunana itu takbiratul ihram ba'dal intisobi dina sabada anceg pil pardi dina salat pardu bil lugati kalawan bahasa al arabiyati anu bangsa bahasa Arab lil qadiri pikeun jalma anu kawasa alaiha kana itu lugatil arabiyah. Walabdul jalalati sareng kulapad Allah walabdu akbaru sareng kulapad akbar wa taqdimu labdil jalalati sareng ngaheulakeun lapad Allah ala akbaru manderikeun lapad akbar wa adamu muddi hamjatil jalalati sareng henteu manjangkeun hamjahna lapad Allah wa adamu modibai akbaru sareng henteu manjangkeun ba'na lapad akbar wa adamu tasdidiha sareng henteu nasdidanana itu lapad akbar wa adamu ziyadati wawin sareng henteu nambahan waw sakinatin anu sukun itu waw aw mutaharikatin atawa anu diharkatan bainal kalimataini antara dua kalimah wa adamu wawin sareng henteu aya waw qoblal jalalati dina samemeh lapad Allah wa adamu waqfatin sareng henteu eureun tawilatin anu lila itu waqfah baina kalimataihi antara dua kalimah takbir kama sapertikeun perkara qoyada ngayidan hukana itu masaha Azarkasi Imam Zarkasi bisyarhi tanbih dina sarah kitab at-tanbih wa muqtadahu sareng ari anu dipastikeun ku itu ma eta ayasirota eta annal yasirota kana sanyana eureun anu sakedeung eta la tadurru henteu ngamadaratkeun itu yasiro wa bihi sareng kalawan itu la tadurru soroha ngajelaskeun itu Imam Az-Zarkasi pil hawi sogir dina kitab hawi sogir wa aqarra sareng netepkeun hu kana itu kawala tadurru alaihi bari netepan dina itu kitab hawi sogir saha Ibnul Mulaqini Syekh Ibnul Mulaqin fi syarhihi dina sarahna itu Ibnul Mulaqin wa ayusmi'a sareng kudu meredenge ieu jalma nafsahu kana dirina ieu jalma jami'a hurufiha kana sakabeh pirang-pirang hurufna itu takbir ingkana lamun kabuktosan ieu jalma eta shahihas sam'i anu cager pangupingna walamani'a sareng henteu aya anu nyegah eta maujud min lagotin nyatana recok wa goerihi sareng salianti itu lagot wa ila sareng lamun henteu lamania payar pa'u mangka narikeun bae ieu jalma saotahu kana sorana ieu jalma biqadri makalawan ukuranana perkara yasma'u anu ngadenge ieu jalma kana itu ma laulam yakun lamun teu kabuktosan ieu jalma eta asoma anu torek wadukhulu waktil fardi sareng asupna waktu pardu litakbiratil faraidi pikeun takbir pirang-pirang salat pardu wanapli sareng salat sunat al muaqqati anu di waktu-waktu al muaqqati anu di waktu-waktu itu napli wadil sababi sareng sunat anu ngabogaan sabab wa iqa'uha sareng nibakeunana itu takbir halal istiqbali dina tingkah nyang hareup hai susarotna dina sakira-kira nyaratkeun kami hukana itu istiqbal wa ta'khiruha sareng ngahirkeunana itu takbir
antakbiratil imami tina takbiratul ihramna imam pihakil muqtadi dina hakna jalma anu ngamakmum. Pahadihi mangka ari ieu syarat eta khamsata asaro 15 sarton tina arah-arah syaratna. Inih tala lamun cacad naon wahidun hiji minha tina itu khamsata asaro lam tan akid mangka terjadi naon sholatuhu sholatna ieu jalma. Wa dalilu wujubit takbiri sareng ari dalil wajibna takbir eta khobarul musii hadisna jalma anu ngagorengkeun sholat tahu kana sholatna itu musi. Ida kumta lapad ida kumta di mana-mana ngadegkeun anjeun ila sholati kana sholat pakabir mangka kudu takbir anjeun. Sumakro tuluy kudu maca anjeun makana perkara tayasaro anu ngagampangkeun itu mama kasarta anjeun minal qur'aniyatana Al-Qur'an. Sumarka tuluy kudu ruku anjeun hatta tatmainna nepi ka tumaninah anjeun rokian halna anu ruku. Sumarpa tuluy cengkat sumarpa tuluy ngangkat anjeun hatta tak tadila nepi ka itidal anjeun ko iman halna ngadeg. Sumasjud tuluy kudu sujud anjeun hatta tatmainna nepi ka tumaninah anjeun sajidan halna anu sujud. Sumarpa tuluy kudu ngangkat anjeun hatta tatmainna nepi ka tumaninah anjeun jalisan halna diuk. Sumap'al tuluy kudu migawe anjeun dalika kana itu nu kabeh pi sholatika dina sholat anjeun kullaha tegesna sakabehna itu sholat. Rawa ngariwayatkeun hukana itu khobar saha as-Saykhani Bukhari Muslim. Wal itbai sareng karena turut ma'a khobarin sarta hadis sallu kama ra'aitu muni usolli. Solu kudu salat aranjeun kabeh kama sapertikeun perkara ra'aitu anu ningali aranjeun kabeh ni ka kami usolli halna salat kami. Wala taduru sareng henteu madarat naon ziyadatun nambahan la tamna'u anu henteu nyegah itu ziyadah ismat takbiri karangarana takbir. Allahu akbar sapertikeun lapad Allahu akbaru li annaha karena sanyana ieu ziyadah eta tadullu nuduhkeun itu ziyadah ala ziyadatin kana nambahan mubaligotin anu moharakeun itu ziyadah bita'dimi dina ngagungkeun wa huwa sareng ari itu ta'dim eta al isyaru merenyaho bitahsisi kana nangtukeun wa kada sareng eta tetep nya kitu sapertikeun la tadurru Allahu akbaru wa ajallu sareng ari lapad Allahu akbaru wa ajallu ao Allahul jalilul akbaru atawa lapad Allahul jalilul akbaru. Wa kada sareng etanya kitu la taduru kullu sifatin ari saban-saban sifat min sifati ta'ala nu tetep tina pirang-pirang sifat na Gusti Allah ta'ala ilam yatul lamun telila biha kalawan itu sifat naon alpaslu pamisah pa intola mangka lamun lila itu paslu kallahu sapertikeun lapad Allahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusul akbaru dzarra mangka madarat itu paslu. Walau lam yazzim sareng lamun henteu ngajajemkeun ieu si jalma arro'a kana ro min akbaru tina lapad akbaru lam yadur mangka henteu madarat itu lam yazim. Hilapan halna nyulayaan lima kana perkara iktado anu ngamistikeun hukana itu ma naon kalamub nu Yunus kalamna Ibnu Yunus pisarhi tanbih dina sarahna kitab at-tanbih wastadala sareng ngalap dalil lahu kana itu kalam saha ad-Daimiri Imam ad-Daimiri biqauli sallallahu alaihi wasallam kalawan dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-takbiru jazmun at-takbiru ari takbir eta jazmun jazm aha paragat ieu kaul qala ngadaos saha al-hafidu Ibnu Hazarin tegesna Ibnu Hazar
inna hada sanyana ieu takbiru jazmun eta la aslan teu aya asalna eta maujud lahu kana itu hada. Wa inna ma huwa sareng pastina ari itu hada eta qaulun Nakhoi ucapanana Imam An-Nakhoi wa ala takdiri wujudihi sareng netepan kana ngira-ngirakeun ayana itu hada pamaknahu mangka ari maknana itu hada eta ada mutarodudi henteu namang pihi dina itu hada. Wa yusanu sareng disunatkeun naon alayak siro ulah monokeun ieu jalma takbiro kana takbir bihai sulayub hamu kalawan sakira-kira teu dipaham itu takbir. Wa alla yumatito sareng ulah moharakeun ieu jalma hukana itu takbir bi ayyubaligo ku secara moharakeun ieu jalma fi madihi dina manjangkeunana itu takbir. Baliyati balik tangadatangkeun ieu jalma bihi kana itu takbir mubayyanan halna dipertelakeun. Wal isra'u sareng ari ngagancangkeun bihi kana itu takbir eta aula leuwih utama min madihi tibatan manjangkeunana itu takbir. Li alla tazula karena supaya ulah leungit naon an-niyatu niat. Wa ayyajharo sareng kudu narikeun saha al imamu imam bitakbiratil ihrami kana takbiratul ihram wa takbiratil intiqalati sareng kana pirang-pirang takbir pirang-pirang pindah rukun. Liusmi'a karena supaya mere nguping itu imam al makmumina ka makmum kabeh faya'lamu tuluy apal itu makmumina salatahu kana salatna itu imam. Bihilapi goerihi kalawan perbeda salianti itu imam min makmumin nyatana makmum wa munfaridin sareng jalma anu salat sorangan pas sunnatu mangka ari sunatna pihakihi dina hakna itu goer eta al isroru ngameueusankeun kana takbir. Naam leres bihilapihi ilam yablug lamun henteu tepi naon sautul imami sorana imam jami al makmumina kasakabeh makmum kabeh jaharo mangka narikeun saha ba'duhum sapalihna itu makmumin nadban kalawan sunat wahidan halna anu saurang au aksaru atawa anu leuwih loba tibatan wahidan. Bihasbil hajati kalawan ngitung-ngitung pangabutuh. Liyuballigo karena supaya nganepikeun itu ba'du anhu ti imam. Liyuballig karena supaya nganepikeun itu ba'du kana takbir anhu ti itu imam. Li khobari sahihaini karena hadis Imam Bukhari Muslim. Anahu kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta salat itu Nabi fi marodihi dina waktu udurna Kangjeng Nabi bin nasi sarta manusia. Wa Abu Bakrin sareng ari Abu Bakar radhiyallahu anhu eta yusmi'u merenguping itu Abu Bakar hum ka itu nas at-takbiro kana takbir. Walau kabbaro sareng lamun takbir ieu jalma lil ihrami kalawan takbiratul ihram takbiratin kalawan pirang-pirang takbiran nawian halna anu niat bikulin kana saban-saban sahiji min hatina itu takbirat al ibtitaha kana ngamimitian salat dakhala mangka asup ieu jalma pi salati dina salat bil awtari kalawan ganjil. Wa kharaja sareng kaluar ieu jalma min hatina itu salat bil asfa'i kalawan jangkep nyatana maca salam li annaman karena sanyana jalma iftataha anu ngamimitian ieu eman salatan kana salat sumanawa tuluy nganiatan ieu jalma iftitaha salatin kana ngamimitian salat ukhra anu sajad batolat mangka batal naon salatuhu salatna ieu eman. Hada ari ieu batolat salatuhu eta ilam yanwi lamun teu niat ieu jalma baina kuli takbiraini antara saban-saban dua takbiran hurujan kana kaluar tina salat au ibtitahan atawa
kana ngamimitian salat wa ila sareng lamun henteu illam yanwi payah rujuk mangka kaluar ieu man bin niati kalawan niat wa yadkhulu sareng asup ieu man kana salat bitakbiri ku ayana takbir fa illam yanwi mangka lamun teu niat ieu man bigoeri takbiratil ula ku salian takbir anu kahiji saean kana perkara lam yadurru mangka henteu madarat itu lam yanwi li anau karana saenyana lam yanwi eta dzikrun dikir wa mahaluma sareng ari tempatna perkara dukiro anu dicaritakeun itu ma'al amdi sarta ngahaja-haja eta kama sapertikeun perkara kola ngadau kana itu masa ibnu rif'ah amma ma'asahwi anapun sarta tempat anu dicaritakeun bari poho amma ma'asahwi anapun sarta tempat anu dicaritakeun bari poho pala butlana mangka eta henteu batal eta maujud waman sareng ari sahabae jalma eta ajaza samang-samangsa apes ieu man wahwa sareng ari itu man eta natikun anu bisa nyarita anin nutki tina nyaritakeun bitakbiri kana takbir bil arabiyati kalawan bahasa Arab tarjama mangka gawe tarjamah ieu man anha tina itu arabiyah biai lugotin kunaon bae bahasa saa anu karep ieu man kana itu ai wa wajib sareng wajib naon at-ta'allumu ngaji in qadaro lamun kawasa ieu jalma alaihi kana itu ta'allum walau bisa parin sanajan kabuktosan itu ta'allum eta tetep kalawan nyaba ila baladin ka nagara akhoro anu sejen itu balad li anama karana sanyana perkara layatimu anu teu sampurna naon al wajibu anu wajib illa bihi angin kalawan itu ma bahwa mangka ari itu ma eta wajibun anu wajib faidatun wallahu a'lam bissawab.